Manfaat daun nangka. Naon palawargi ieu manfaatna daun nangka kanggo kesehatan pencernaan domba, mengobati diare atau menkretea. Naon ieu anu sanesna kegunaan daun nangka teh kanggo domba jantan atanapi dewasa supaya dagingnya sekel teas mun ti kena masak lah. Amun ti jalmi mah kitu berotot gitulah seseg gitu. Cara pemakaianana ieu kumaha? Nya ulah waka dibikin ka domba tuh soalna ieu aya geutahan. Jadi intina mah kudu dituuskeun heula dina nu ieuh di pinggir kandang atanapi di mana. Tah ieu cara pemakaianana kumaha? Nya eta porsi teh 20% tina jukut, nya ulah diabregkeun sadaya kitu dina kokopan, diamparkeun brug sadaya daun nangka. Eta mah ieu mah hitung-hitung panambah jukut lah gitu. Cik dulur saha anu sok masihkeun daun nangka ka dombana, diantos komenanya.